Mitra anu mulia, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna mincak bagian katilu. Para mitra sadaya, sakumaha anu kauninga harita keur ngarobrol. Antawis Ki Adnawi Kardun jeung Mang Omren teh. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya. Nah, kumaha lain mah tur-aturna mah cek Ki Adnawi bari ngabalieur. Payengan kuat mulai dina pangartina jeung wanina lain bandrak-bandrakeun atuh nu candahar kitu, cek si Kardun. Bari ngaret ka si Omlen keur ngeuh ka ieu seuri. Iya, ngeureun si Omlen mah geus seuri teh pupuhu teh, kaos kurang waras euteukna teh. Uing mah seuri sote ras kana pangalaman uing baheula euy. Ngadenge puasa-puasa teh euy, cek si